Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sareng bapak guru anu kusum kuring dipika hormat, teu hilap talencangan sadaya anu kusum kuring dipika reres. Sa pangkung teu payun mangga urang ngahaturkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalalerkeun nikmat sareng kesehatan dugi ka urang tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sinareng salam mugi tiasa ngocor ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina, sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya anu kusum kuring dipika hormat, dina ieu acara sim kuring bade nepikeun pidato ngeunaan watek budaya Sunda. Sunda teh asalna tinu kecap su hanu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasenian. Watek Sunda anu kusum kuring dimaksud nyaeta cager, bager, singer, sareng pinter. Harti kecap Sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Harti kecap eta henteu dilarap dina panampilan, tapi aya dina manah urang Sunda sadayana. Aya tarling kesenian salah sahiji kesenian Sunda nu singketanna gitar suling asalna ti Cirebon tos aya